Wah bener ima sikana beunang ku batur ima mangkaning cap 11 teh tetep jagoan. Aduh awas ya pokoknya mah lamun ngadu deui isukan mah kudu meunang aing panginten urang ngawilujeun lah kanggo pamirsa AKTV tangtosna dina sonten ieu panginten baris disarangan ku simkuring ka kawecil teh hilap ulah lali panginten dina acara Golodog Sunda. Nu mana panggil Golodog Sunda masihan tembang-tembang parahiangan atanapi video klip anu muruh muy herang mencrang cerot pisan. Ku kitu panginten sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 jam tidak ayeuna dugikeun ka tabu 5 insyaallah panginten disarangan ku simkuring. Ku kitu panginten baris ngawilujengan heula baris ngabagakeun lah ka pamirsa AKTV di mana wae ayana. Yu asoy di Boy coy cerot. Halah pamirsa sok sanajan capek tapi lamun ulin di pasawahan samodel kieu anu kemasih keneh katawis ngemplong hejo salian ti urang menikmati wahana udara segar ieu teh sae kanggo terapi anu socana anu naon teh disebut teh rada burem-burem gitulah. Nah ku ayana nu ngemplong hejo kieu teh sae kanggo pengobatan terapi soca urang sarareanya. Ieu sawahna masih kena ngemplong alhamdulillah. Mudah-mudahan we atunya ieu naon teh disebut anu sawah katinggalna hejo ngemplong kieu teh salamina kieu. Soalna kan aya nama gunung-gunung oge geus tararebang atuh dibangun ku perumahan teh ya. Kabayang lamun ieu anu ngemplong geus eueuh engkena dibangun ku perumahan. Urang rek dahar ti mana coba? Ku kituna panginten. Urang ngabagiakeun lah kanggo pamirsa AKTV di mana wae aya nu ti kidul, ti kaler, ti kulon, ti wetan, ti luhur, ti handap, tangtosna masih dina acara Golodog Sunda. Golodog Sunda masihan anu pangsaena ku kitu nu panginten. Yu asoy di Boy coy cerot. Hei, di mana? Iya tas ngadu Japati mah. Meunang teu? Eleh. Lamun ngadu Japati lamun hayang meunang ka degra. Lamun hayang meunang ngadu Japati, ieu parabna kunaon di Japati ieu? Beas beureum. Salah atuh. Naon atuh? Lamun hayang meunang mah ngadu Japati yun parabna teh ku donat. Nah, kabet donat. Apa donat mah ngeunah? Lamun teu beukin manukna dahar ku sorangan. Iya, bener. Peuncit ieu na manukna. Ayo kita jelujung bikang teh. Iya. Aduh, nah dipacokan kieu. Nyabogoheun. Oh, sarua manuk oge nya jiga jelema nya. Nya. Papasangan gitu. Ayeuna mah teh saha Jang? Eka. Oh, juga pemain bola atuh Eka Ramdhani. Pemain Persibnya. Oh, ada cita-cita hanya di naon? Main bola. Oh, cita-cita teh. Nah, kana manuk atuh. Hobi we teman. Jang, urang ieu tah urang bagiakeun itang tosna panginten ieu di acara Golodog Sunda. Ku pituna panginten kumargi ieu pamirsa AKTV di mana wae ayeuna ieu parabeuna ieu. Karikeun. Kumargi pamirsa tangtosna panginten waktos ieu teh karaos ieu teh. Tos tabu 5 ningan urang teh nya. Tah, ku kituna panginten urang bagiakeun tapi akhir kata panginten disimkuring kakaweucil tangtosna anu tos nyarangan pamirsa AKTV di mana wae ayeuna. Akhir kata billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang, urang bareng ya. Jadi kieu asoy di Boy coy cerot. Gitu nya. Kumaha bisa teu? Asoy di Boy Coy cerot. Ya, oke. Yu asoy di Boy coy cerot.